Anjing keneh teh abi tos ka tukang sayur guys, meser daging hayam we bungkul setengah kilo 25.000. Bagian pahana sadayanya, tapi dipotongan teh aralit kanggo sopeun. Hai, assalamualaikum. Lanjut we daging hayam nanti ku abi teh dikumbahan gitunya. Si daging hayam lagi ku abi meuli pasak sadaya, ieu teh bade dibagi 3, jadi kanggo 3 kaliun masak. Sakedap deui teh kapan bulan puasanya, jadi harga hayam teh tambah awis sauran teh. Ieu ku abi dicandak 5 potong kanggo dipasak ayeuna. Sengaja ieu potonganna aralitnya amih janten seueur pan. Lanjut dipasihan bumbu desaku marinasi, terus bawang putih bubuk, terus lada bubuk, gula, pecin sareng uyah. Da aya nu nyarios saurna teh ngangge panangan mah cenah jorok. Jadina we ku abi teh dikocrek-kocrek kitunya ditutupan. Tapi saur abi mah kitunya mun dikitu-kitu teh kurang bumbuna kurang meresap, teu kawas ngangge panangan gitu duduk adukna. Tah ieu ge abi masih keneh gaduh wortel nepi ka busuk tuh nya aya sapotong deui ku abi teh nya da bade dipasak we sakantenan. Da lamun dipicin mah kapannya mubazir sakieu teh 1.000 sapotong kitu. Lanjut ku abi dipotongan tari ripisnya amih tereh asak ieu engke kanggo campuran mie. Mun mie na abi teh meser deui nya kusabab gaduh stok kitu nya mie burung dara sanes mie burung dara sih. Mie naon gitu anu beureum teh bungkusna. Bersihan si daun bawangna tos we candakan ka dapur. Lanjut goreng daging hayamna keun we aralit ge nya nu penting cekap kanggo tiluaneun. Lanjut ulek bumbu bawang merah bawang putih sareng muncang. Ieu kanggo bumbu mina nya kanggo bumbu wortel tadi teh. Lamun tos halus masingkirkeun we lanjut abi bade ngirisan cabe beureum we nya da cabe setanan nuju seep. Tapi da ngangge cabe ieu ge lada ieu. Lanjut we abi teh bade ngeuretan si tomatna ge ngan saparo nya henteu saparo deui sih saparapat. Terus irisan si daun bawangna ya tos dikumbahnya tadi sareng si wortelna. Terus abi gaduh baso hiji sakantenan we. Lanjut panaskeun minyak tah dituangkeun saalit we minyakna mah tos panas mah cemplungkeun we bumbuna nu kenging ngarendos teh. Pokona lamun ngadamel bumbu ulekan kieu mah lamun ditumis teh kudu bener-bener asak kitu nya amih henteu bau langu. Lebatkeun si basona cabe sareng tomat lamun daun bawangna mah engke paneuri. Lanjut dikusrang-kosreng deui kitu nya amih rada asam pokona mah si basona teh. Nembe lebatkeun si wortel sareng cai tina cowet. Abi teh nganggo mie nu ieu nya mie urai. Tuh mie nu kitu enak lamun teu mie ieu abi mah mie burung dara. Lanjut pasihan pecin, uyah, penyedap, bawang putih bubuk, terus naon deui tadi teh gula we saalit mah. Terus ku abi ge dipasihan teh saos tiram nya aya saalit deui tah diperecet-perecet we. Tong hilap dipasihan kecap tapi dikira-kiranya da terserah bade saalit bade seueur. Lanjut digalokeun amih bumbuna teh kacampur, tos we tinggalkeun heula. Hideungan daging hayamna ieu tos asak mah lanjut we diangkat siga tutung nya tapi sanes da. Mina ge tos direndam ku cai panas tadinya abi nganggona ngan sakeping da isina teh pan aya 2 lamun dianggo sadaya mah seueur teuing. Lanjut we dilebatkeun si daun bawangna nembe dikoleh-koleh deui. Cuma saur abi mah ieu teh kirang lada. Tapi lamun bapana si Dede mah sakieu teh lada pisan cenah ge. Aneh-aneh. Lanjut dipareman si komporna dipaehan gitu nya lanjut dipindahkeun kana piring. Jantenna duka naon ya mie goreng Jawa, mie goreng Sunda atau mie goreng naon lah. Nu penting mie goreng pokona mah enak we. Pasakan abi atos beres sadayanya aya mie goreng gitunya sareng daging ayam. Tadi mah bade nganggo bawang putih cuma hilap. Jadi goreng hayam we bungkul hayu cuang emam.